Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi kemah. Dina warta nu bade dipakan nyaeta Jalan Tol Cileunyi Tasikmalaya. Rancana ngawangun Jalan Tol Cileunyi Garut Tasik teh henteu acan tangtu dimimitian dina tahun 2017 atawa 2018 ieu. Sabab si horeng rancana ngawangun eta jalan tol teh henteu mangrupakeun rancana jangka pondok, tapi cenah mangrupakeun rancana jangka panjang. Nulikeun pemerintah anu bakal dijadikan rancana jangka pondok ngawangun jalan tol di jalur kilu teh utamana ti Bandung ka Tasik. Eta ku ngaramseukeun jalan tol Ciawi, Cikicing, Cigede, Sumedang, Cileunyi. Ku ayeuna eta jalan tol diharap dina rancana mudik 2018 bisa ngabantu kelancaran jalur kidu. Jadi, dina ngaharapan arus mudik 2018, harap pemerintah cenah ngabogaan waktu kira-kira 10 bulan ikan gawe jalan tol Bandung Tasik anu ngaliwatan Sumedang umpama eta rancana bisa ngalaksanakeun. Tentu eta teh bisa membantu pisan masyarakat anu mudik. Utamana anu ka arah Tasik, sanajan jalan tol Cileunyi Garut Tasik teu jadi diwangun di tahun 2018. Nah, sakitu wae nu kapihatur. Wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Sareng abdi kemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.